Ayo Kang Ajin ini. Udah nikah belum Kang Ajin? Oh, tuh kan. Udah nikah ini istrinya. Ayo sini teh. Teteh ayo tuh teteh sini teteh. Tuh, buat istri tercinta kata Kang Ajin ditunggu di sini. Di wakilan. Ayo teteh, ayo teteh sini. Anjeun lalaki Pancokan. awewe pada mikah miboga diri Itu lu dicepet. jadi impian seselami mapais hati Bos siapa? diri Bos, sampai anggur perkasa mana yang mana ayo? Sini bos, anggur perkasa. Bola, bos, Set sini naik ke bos. Pasti sarua. aduh ya Turun. Ya tapi mah yang jauh kana duit mah. iraha bakal laksana rek meti kemang katresna Makasih. jadi jeng-jeman alah nu ulang tahun kudu nyawer Diri nanda kesiksa. Gereng pikir ngelayu. Orang bicin tanu samar asa. Walau kaya. Teteh yuk yos teteh. Yos. anjeun geus jadi rebutan antara dua ultraman geus sami-sami micinta diri saling Aduh bos. Teteh nyukan izin teteh. Ini bager. rasana Rasana. geus teu daya Oh. akan cinta aja Anjeunah. Terima kasih. dan ukur hareup nu ayeuna ngan tinggal lamunan Kala-kala aya deui kitu nu ulang tahun aya teh nya meh loba. saya teh jangan ulang tahun dari nama Aya deui. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Buat Kang Ajin beserta istri tercinta. Terima kasih Jaka Allah, semoga tergantikan yang lebih-lebih. Semoga berkah teteh. Amin. Jangan lupa nyawer lagi teh. Ayo teh. Ayo teteh. Masih kembali. Itu Malik. sarua diboga pada nikah mau apa bagus rasanya bagus naik bagus mana bagus bagus di atas bagus Kubangga tresna nu jadi cem-ceman. alah hai diri nandangan kasiksa ger pikir bakalang layu horek cinta batur asa Suka tetek jualan kaya si Anjeun nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami-sami dicinta ka diri salira. bagus di atas rasana Mana ini bos? diri Sampai anggur perkasa. Ayo ditunggu di sini. akan dicinta harapan ngan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan Shalalala. alah Aduh the best.